masalah kahirupan ayeuna ku zaman cararangi segala rupa ulah pakai pamikiran urang mah sing tenang hate sing tenang pamikiran naon sababna lamun mikiran kana zaman jeung kana laku lampah ku zaman ayeuna geus mantak ruwet mantak hoream buburu hoream digawe urang mah sing tenang we jalani jalan kahirupan caprak sorangan kan urang mah jalma di luar teh da cager urang teh keloloson urang tas ngobrol sorangan ayeuna kapan zaman geus beda zaman cararangi zaman kamajuan geus luar biasa teknologi anu geus wah atuh model budak ge ayeuna geus hampir katungkulkeun ku zaman kiwari atuh model HP laptop model segala budak geus tarungkulkeun urang ogenan ayeuna jadi pamikiran teh urang arek nanyakeun ya mikiran naon atuh Kang ye hate mah sing janglar sing tenang ulah loba pamikiran mikiran naon atuh pamajikan cager budak cager incu sararehat nah arek nanyakeun teh kieu jadi pada ayeuna teh keur geunjleung nya keur geunjleung kumaha maksudna wah di mana naon anu dipake geunjleung mun seluruh dunya teh lah ayeuna leleutikan ulah sadunya atuh sa Indonesia we arek nanyakeun naon lamun apal dibejakeun lamun teu apal meureun hampura pan ari bangsa sasatoan mah nya sireum apa kakarang segala orang sasatoannya apa bangsa bagong jeung sajabana apa ngan urang ucan apal teh rek nanyakeun ari bensin sato naon sih cum astagfirullah eta nu jadi pamikiran di dinya udah bahan BBM eta mah bahan bakar ke mesin-mesin motor mobil eta teh lamun kapal mah meureun benso lain urang rek nanyakeun so teh lain sato lain bensin ngadengena urang geus di mana-mana geus nu demo teh geus kitu keo nyebutkeunana cenah bensin naik nah ari bensin bisa naik ari akang hargana hargana harga mah nya sok turulak terelek naik aya aturan turun ieu mah sabulan sataun naik lain sato sugan urang sato lain ganas teuing kakolotan teh atuh taralak terelek cing teh mun naikna kana tihang listrik kami ka setrum bensin astagfirullah kakolotan kitu ulah diingu kabeletan teh dari nu ka anu pengalaman urang mah nu nyaho mah sok bintar naik bae mah bajing dianggokeun mah sato meureun sok naik mah udah bensin solar eta mah pertamax nu kitu teh meureun dianggokeun sato nya eta mah ungap poe pada we ungap kitu mah ungap poe naik bae kitu lain hargana jadi hargana ai bensin nu kitu mah bahan bakar mah lain sato baru urang aing kakara mun hanas aing hanas naik mun hanas mani geus persiapan aing rek nanyakeun naon cing teh si udah jadi pemikiran teh waduh aing di mana-mana geus ulah jadi pemikiran eta mah lain sato mah sato bahan bakar mah bahan bakar kan emang bahan bakar sok aya aturan turulak naik aya aturan turulung turun jadi eta teh cukurang mah bensin teh nakal aya pang nakalna pada wae taralak naik bae eta mah aya nu ngaturna aya nu ngaturna eta urang teh bisa jadi meureun teh bisa turun meureun nya ayo naik bae geus bejakeun ka teh etet ulah jadi pamikiran eta mah antara sato jeung bensin mah bahan bakar lain sarua sato bensin mah nya bensin atuh sato gitu atuh saya kitu urang meureun janglar pamikiran Assalamualaikum Waalaikumsalam dina ka mana ulin jeung atuh ulin ka Rangga